ka urang maot maca kalimatun thayyibah insyaallah di jero kubur geus beres maot mah biasa maot mah pasti percaya teu percaya daek teu daek pasti bakal bae tapi nu jadi bahayana ieu proses sabada maot urang di jero kubur teh bakal dihudangkeun pasang tataban beungeut urang heula dibuka pocongna dibuka beungeutna dibuka tah tempelkeun cenah kulitna beh duku ari jadi kebanggaan boh maka odakna ge LDL duku ari jadi kebanggaan teh tempelkeun kana minha khalaqnakum kitana wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'idukum fiha na'idukum katana dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dibalikeun teh diudangkeun urang tah nah geus dibuka pasang tataban belum pasang tataban krok taneuh beres talqin tak keur talqin cek Imam Subki la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nutal kin datang kadinya kurang roba oh aing is dead ya kapal aduh hai ada guys suara padahal di jero kubur ditilihan ku taneuh tapi kadang suara di luhur nu talqin nu leumpang Kangjeng Nabi nyaritakeun lempangna jelema bakiatna kadenge kurang di jero kubur mun teu percaya paeh ge ieu ya Allah ya kadenge talqinna ngadengekeun iya fulan bin fulan uzkuril ahda alladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah udang kieu kadengekeun ya Allah ya urang bakal kos itu sampai selesai si bakal urang terus kapanggih lah jeung amal urang lamun bagus amal urang kasih sengit nyana ka urang udang assalamualaikum saya sah temanmu iraha gawe di budi asma teu bener kieu budi mulia mah ieu teu boga kaul nu koki diajar urang teu gaser walai deui sah polisi teu lain polisi mau gaser ka TNI komo TNI mah tukang perang sah ieu calo calo mah geuneuk ka bege kasep kisahin kasep salat puasa zakat haji jariah amal-amal nulungan pakir miskin yatim piatu jeung sajabana ieu kula dihijikeun tahajud duha ngaji oh amal masyaallah kasep amat ieu ieu kula amal tenang sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya tenang geus beres kula nu ngajawab masya Allah nikmatna luar biasa tapi lamun amal urang jorengnya hideung nya jorengnya bom bau nya urang poek di jero jol teh jero mah bau udangkeun rah udang ayo saha engke saha batur maneh batur di mana cai ieu teu boga batur jorekos kieu aya teh nyedakeun si Mbah di pos kamling apaan aju eta kredit eta bunga bank ayo sia ayo
PPT itu beres. Itu sholat teh, ke puasa, ke zakat, ke hiji, ke gitu amal maneh. Sagede bisa bakal malaikat munkar nakir nanya, tanggung jawab aja. Pasti sih dipodam. Ndeu kumaha coba lamun nasib urang koskeun naudzubillah min zalikna renungkeun sing hade renungkeun masya Allah. Tapi aya nu indah hadis itu diucapkan ku Ibnu Mubarak ketika seseorang masuk ke surga, barang datang ke surga teh wow kemewahan surga dosa kitu indah na mewah, geus puguh bangunan, geus puguh makanan minuman, bidadari dan lain-lain sebagainya. Tapi nyana merenung baik ye bangun tebungah teh akhirnya nyana ditanya ku babaturan nu sabelah ngana merenung baik kuna aing di sorga mah di sorga tapi tebungah mikiran naon tuh sia pan aing keur di dunia teh ka masjid babarengan jeung kipulan ka majelis taklim aing babarengan jeung kipulan aing ka pasar dagang babarengan ketika aing salah nyana ngageuingkeun sagala rupa aing teh jeung manehanana ku aing ditingali di sorga eueuh ieu aing kalengitan batur aing nu buareng ka majelis taklim buareng ka masjid bareng nyantuni bareng berjuang aing teh di jalan Allah tapi can kapanggih ieu ku aing metah mikiran teh eta cek babaturan pikiran-pikiran dia itu bisa tetap aing dek usul ke pangeran usulnya ke malaikat pangbejakeun ka Gusti Allah ulah sanajan di surga teu bungah kunaon batur can aya ieu batur nu mana di dunia waktu ke masjid bareng lamun kula ngimaman nyana adzan lamun nyana ngimaman kula nu adzan ka majelis taklim bareng kadang-kadang sa motor rejeng, sa mobil rejeng, nyantuni fakir miskin bareng, dagang siligeun bareng, jeung sajabana berjuang bareng. Ican aya bedakeun ka Gusti Allah. Ulama tetep teu bunga di sorga lamun can kapan jeung batur bola. Bedakeun ku malaikat ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah. Coba titah diteangan, coba ka neraka beusi aya di neraka. Malaikat lapor kadinya, coba teangan di neraka. Ahli surga mah kan kana neraka teu panas. Teu panas. Mun polisi kana neraka panas. Polisi anu ahli neraka, ahli surga mah tunten jarang lah. Atuh lamun jujur moal. Nah, ieu karangnya neangan ka neraka tinggal lihat. Aya di neraka aya kapali nah aduh aing mah teu kuat cek dia di neraka ieu teu kuat aing dieu aing siap urang atuh aya di dieu loh bener ge aing ka masjid bener ge aing ka majelis taklim nyantuni dan lain-lain sebagainya tapi dibandingkeun jeung kasalahan lobaan kasalahan mantak ya aing dikanarakakeun ayo geus ka dieu mah atuh sia make hayu-hayu ayo geus ka surga jeung aing iya tuh ka surga teh kudu pekuaturan ayo kita mau jawab aing kan sia jadi hebat kieu aing mulai sia aing tanggung jawab aing ke aing mah keluar habis sia mah ka surga ayo aing teh dibalik deui ka neraka ku moal aing geus boga SK referensi kieu saya ambo bukan surat izin ya sia bisa kos kieu kunaon cek Gusti Allah teangan batur sia ai sia rindu mah di sorga satungtung di jero kolbuna aya iman walaupun sedarah jangan tah sia kan aya iman atuh ayo bawa keluar bebeja ka malaikat zabaniyah lapor sesuai dengan aturanana tah kula geus dibere surat izin ya cek malaikat zabaniyah
langsung banyak nama tetep bari dekat surga kayak iya bener henteu sih ya bener henteu sih tapi datang oke tak ke surga datang ke surga Masya Allah iya naon ieu Ibnul Mubarak ngajelaskeun babaturan urang waktu di dunia nu sagulung sagalang didananjeurkeun agama Allah ternyata aya dampak positif bisa nyafaatan lain lalagan nah inilah keistimewaan anak orang babarengan di alam dunia jeung kiai tapi lain kiai Golkar bahaya jeung kiai Golkar itu cenah kuari mah Golkar aja di PDI pada bae itu cenah mah lain PDI mah PKB sami mawon wah cenah kiai mah sok-sok emang aing kadang sok kiai mu di kelas dan bener-bener Allah baik ulaya muatan-muatan mantap ka pulau Bandung ngajakan ka dira di itu awal dia yang itu kiai dek milih mana kumaha bae teh mah ya aing menyolok mundur imam mah jelas coba ngajak aing teh ieu Allah urusan kos itu milih lah kepentingan kepala negara menurut kepala negara itu mah tapi itu apa dirahasiaan itu bisa mal berbeda peduli kudu sebab lamun pemimpin bahaya ngan engke bahaya di TPS geus sahan mere duit wah cenah kieu tolol emang tolol tah kieu kitu mah tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bagja amat kurang ngabatur di alam dunia ku hari ke masjid bareng jeung ustad jeung kiai bagja amat ka majelis taklim bareng bagja amat silih geui urang waktu di dunia ternyata di akhirat cek Ibnul Mubarak bakal bisa nyapaatan mudah-mudahan guru-guru urang nu saroleh bisa nulungan ka urang kabehan ngandalkeun amal urang mah jasa kieu ayana tapi kan para aulia Allah guru urang nu saroleh mah geus jelas ngabogaan maziah ngabogaan pangkat jeung makom indallah urang mah harepan teh aslina ka Kangjeng Nabi belajarna mah ka guru-guru urang nu bararesih teh sebab percaya tah ka dongeng nu tadi nikmat loba anu encan wayah dikaluarkeun ti neraka tapi dikaluarkeun ku Gusti Allah ku sebab naon babaturana di sorga neangan teu kapanggih ku Gusti Allah ditadedangan di neraka pohala itulah ala kadar jang sebuah renungan diri urang jang moal ka mana pasti maut batur urang nu ayeuna sing hade bisi urang ngabatur ka penjahat silakan bisi urang ngabatur ka calo bahaya calo malulu di dia mah kan hampura tapi lain di bojong baca rumah kakek mah orang budi dia lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah didik diri urang ku urang nu ngarunyaan ka diri urang diwarti urang didik pamajikan urang sebab urang ka surga sosoranganan pamajikan ka neraka sedih didik anak urang ulama lamun nyaritakeun sudes Imam Haram eta teh Badung keleutikna riwayatna ulah maca dina riwayat sudes Badung teh ngakal bae ka indung bapakna kadang-kadang mun digerokeun teh ulin di jalan pasir kan di ditu bener pasir batu mun digerokeun eta teh nangtangan tapi makna ngadoakeun syah bahasa urang mah ngan Arab syah jadi gorokeun ku indung teu nurut sing jadi Imam Haram syah tanya nama pas kitu tanya rekanan indung teh jadi Imam Haram gitu syah rekanan teh kitu tah asal digorokeun ka dieu sudah syah teu daek ngawelewe indungna syah ngawelewe ka indung mudah-mudahan sing jadi Imam Haram marahna tapi kos kitu tak makna ya Allah ya Rabbi eta doa indung kabul kuari Imam Sudes Imam Haram terhebat sadunia anu merenyuh hati ketika ngadayakeun bacaan Al-Quran Sudes
terus pada maghrib ngararaji darurut ke isya milu deui ka masjid nyana terpukul ji cek nanti ai anak aing ku hese-hese teh malah lain anak wang adikan aja hese-hese udah nonton TV teh nonton TV kita sholat neng sholat heula atuh ulun ngajakan batu kakak bae sih eta mah di Mesir KTP-na urang Budi sia di Mesir urang Budi tah eta teh kos kitu teh nyana sedih milik keluarga ieu ku babari amat otomatis manehna nanya Pak babaturanna ente ieu bisa ngadidik anak kos kieu kumaha sih narurut amat ya anak ya jangan atuh ngadidik anak mah kumaha urang mah atuh heuja kula ge cenah ieu aing ngadidik tapi ku hese amat doa unggal manteu salat kula mah ngadoa ieu tah babari rabbi najini minal qaumil zalimin ta eta sakitu tah rabbi najini minal qaumil zalimin eta dampakna babari di keluarga ngalaksanakeun salat ta eta tah masyaallah ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a eta tah eta ge dibaca kukula cak eta tetanggana eta mawangeuna batalna kana salat di antaranya tadi tah di antara nu kukula dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin eta teh hiji penopang fitnah nu mantak dibaca bae ge eta ti guru kula zaman-zaman ayeuna lobakeun maca eta lobakeun maca eta nya ulah urang 7 kali sabada salat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin eta 7 tadi teh musalla min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a izin rabbi ini bulan kata tadi lebih najini minal qaumil zalimin tah eta tatanggana teh maca doa eta jadi kulan mantap ngabejakeun dicoba ku ari urang baca tah eta tah jampe nu eta mungkin bakal lulus bakal nanti keluarga sarola semua naik dagang kita ngajual sepatu ngenten menek sholat baik ya dibaca eta insyaallah bakal lulus hati urang hati pamajikan hati anak lamun geus daek sholat nyeunah aya jelema anu terenyuh ningali budak ya kolot daek sholat gitu ditanya bang kunaon daek sholat susah mah kudu sholat bongan pangeran aing geus susah ini nuntut aing ka pangeran sia sholat ya sugi aing susah baru sholat dahar hese cek nu nanya aing nanya sakali nerenteg aing juga mah batuk-batuk diajak sholat pak sholat ke masjid sia sehat sholat teh aing mah gering goblok sia ngajakan sholat ke aing geus sehat sholat lantaran aing gering berbeda ka Gusti Allah di akhirat kunaon aing bere gering tayang mah sholat gering mah jadi ngorombel bae tuh ngomong jadi nu susah jeung anu gering tilok daek sholat di ditu tepi teh di Lampung di dia tuh lebih panas orang tak etakan penyakit kerma susah kedek sholat kerma gering kedek sholat etapan penyakit eta dosa bener nama supaya daekeun sholat eta tadi doa anu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin baca eta 7 kali insyaallah di imah sering dibaca eta insyaallah fitnah
jeung bangsa kabeungberat kolbu insyaallah jadi harampah. Kanjeng geus ngajelaskeun antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Urang Jawa seberang di mana-mana lebaran lantaran dek mudik ke lembur nebang tengah hiding hujan macet bunga balik ke lembur aslinya lurah di dia mun titah balik isukan gak kuburan bunga lah balik ke lembur kan itu ke lembur aslinya kurang doakeun atuh lurah mudah-mudahan tereh balik siapa amin ora kene kamodelanana urang dek balik ka Jawa Tengah Jawa Timur ka seberang bunga bakal kapanggih jeung keluarga sanak pamili mun bari mawa bekal indah luar biasa datang ke Jogja, ke Kudus, ke Jawa Timur, ke Bali, nu di dari baralik ka ditu mawa bekal nikmat. Sebenarnya mah balik ka kuburan mah leuwih nikmat di batang eta. Ngeunaheun. Deui nu pangeunah-ngeunaheunana balik mah ka jero kuburan sebab istirahat. Tadina sholat jadi henteu, zakat jadi henteu, haji jadi henteu, ka masjid jadi henteu, geus pokona asal asup ka kuburan istirahat lah. Pokona daek lah. Jawaban. Jawabannya. Nikmat sebenarnya. Nubantak para aulia Allah mangenaheun ketika datang malakal maut teh. Kadengina nikmat, waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut, masya Allah. Ayo gegere cepet. Cepet ieu waduh unggal poe Allahu Akbar. Maut bakal kapanggih jeung Allah Nu Maha Agung. Cepet malaikat mangke ditunggu-tunggu. Nikmat para aulia Allah, para sholihin. Nah. Coba muni datang malakal maut ka lurah. Assalamualaikum. Saya malakal maut. Ngapain di sini? Ya tugas saya. Nanti dulu deh. Emang kenapa? Kredit belum beres. Lancaran loba hal-hal lecan anggeus. Bank teh, kredit teh, malah boga kawau anyar jahe orang Karawang. Iya masya Allah nu kadeudeuleukeun bae kedipna mah nu dihandapun mata aya tai laleuran leutik. Aduh pohoan kanu kolot embung paeh teh urang embung paeh. Ya Allah ya Rabb tah loba hal-hal nu sekarang itu mawa embung ka paeh. Komuk wari Jokowi pun kita wah nanti dulu. Waduh, tanggung. Prabowo nanti tanggung. Biar polisi aja yang dulu suruh mau mati duluan. Kan Jokowi belum tuh Jokowinya. Kita polisi dulu lah naonan. Atau Prabowo polisi dulu. Polisi gak disuruh gua mati duluan biarin dah gua mah. Nah iya teh embung maot teh berat loba hal-hal nu can anggeus lamun geus arang geus ampang maot. Ya Allah ya Rabb geus urang beresan di ayeuna memeh datang malakal maut abe hampang urang maot hutang geura beresan kuari bayar isuk ka hutang deui. Alges goblok ge urang dia tolol. Alges
Allah dikira habisna Gusti Allah nu agung anggeus ke perhutangan anggeus ke kabeng berat anggeus ke besi jeung dulur urang mas pasini jang anggeus geura beresan teu nyaho umur mah bawa isuk bapak geto ya Allah ya Rabb tapi cek Kangjeng Nabi indah kadengna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah saha jelema anu panganggesan ucapanana tungtungna la ilaha illallah surga asal orang sakarat maca la ilaha illallah cak Kangjeng Nabi surga geus urang budi mulya mah ulah kudu salat teu kudu salat engke bae asal sakarat baca la ilaha illallah surga geus teu kudu sakarat cek urang dia tuh kudu ditahan bati lok ieu kalau mah ya Allah kuminahin Kangjeng Nabi nyarita ya Karim jelas Kangjeng makan layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha lain ucapan ti pribadina ti nafsuna ucapan Kangjeng mah pisang kholi Allah subhanahu wa ta'ala beda jeung ucapan kiai kuan beda jeung ustad kuan beda jeung DPR DPR mah mah biang bohong dia bohong di situ di Amerika jadi dia mah pada bae lah mana DPR itu nggak bohong kan sudah kiai sambarangan atuh dulu lain jadi DPR loba jadi nggak bohong bae ini mah cerita dulu bae urang dia mah tuh lain dulu mah dulu parah tapi mudah-mudahan orang doakeun DPR nu ayeuna mah orang doakeun DPR mah ayeuna orang doakeun maksudna doakeun geus kuat dapat kitu kaayaan nah sakali deui saha jelema nu tungtung ucapanana la ilaha illallah dakhala jannah mudah-mudahan orang kabehan khususna nu hadir di dia ketika orang sakarat bisa mengucapkan la ilaha illallah amin ya rabbal alamin tapi hayang ke sakarat mengucapkan la ilaha illallah tempo lain babah eta teh hese cek urang Jogja mah hues orang Jogja mah gitu kok enak sekali hues jasa ulama sering hadiran nusakaratul maut nusakaratul maut titah maca la ilaha illallah gampang kula sering hadiran guru-guru kula di Garut di berbagai tempat bapak atau jelema-jelema nu jalalujur maca la ilaha illallah napa bae tapi pernah terjadi kula nalkina nu sakarat kita maca la ilaha illallah nah ini ka dieu teh masya Allah dikitukeun deui teh kula bacaan deui la ilaha illallah bungeun masya Allah sedih hiji nomor kedua pernah terjadi aya nu sakarat awewe sakarat begitu sakarat keluar retah terus keluar kita panjang datang ke puja pernah lillahi ta'ala kula nyaksian moal bejakeun pernah datang ke sabulan kula teu ngeunah dahar bener masya Allah ketua jeung daging hayam rada kan dah tuh sare kudu dibaturan bae sare teu bisa sorangan kadeudeuleukeun bae masya Allah eta asal sare kadeulekeun asal sare tingalikeun bae
tetap pernah terjadi letah datang ke bujang tilik kukula ditilik awewe iya ngalahirkeun tapi kok sulit ieu padahal sok ibadah korenganan salakina calo ieu mah terus terang bae duit masyarakat teh teu didikeun dicokot kunyana meureun didikeun ka pamajikanana didahar meuli perhiasan jeung sajabana balukana aya sasakarat calo itu dia mau calo bawa dia mah bener kan calo kabeh ya calo ya kali calo tanah ini itu terjadi ya ieu mah deuk nu kumaha nu penting sing hade urang bakal maot eta mah sakadar carita loba ulama sebab sering dipanggil ditanya cianu sakarat pengalaman sakarat aya nu lompatan begitu dibaca la ilaha illallah udah lompat ya tuh kula sieun ada yang lompat ya lompat ya Allah ya Masya Allah cara kelar didiukeun deui ngedeng deui bacaan deui la ilaha illallah udang ya Allah macam-macam Masya Allah tah sing hade ketika orang ngahareupan sakarat ngahadiran sakarat laqinu mautakum bila ilaha illallah urukan jelema nu endek maot la ilaha illallah besi aya bapak urang sakarat kacili katu la ilaha illallah lamun nyana geus nurut Tuhan nuturkeun geus tadi sekali deui dua kali ulah kos dikit la ilaha illallah ternyata puyang aing lain deui sakarat mah kudu tenang la ilaha illallah nya kan nurutan bahkan lamun geus ngap-ngapanana rada ngarengap lain la ilaha illallah Allah bantu urang Allah Masya Allah asup takadu tadi man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah bunga bapak urang maot maca dua kalimat syahadat atau la ilaha illallah bunga emak urang maot maca la ilaha illallah bunga tetangga urang bunga kawau urang mun maot maca la ilaha illallah komo urang nama latih la ilaha illallah teh kudu dilatih jadi diri urang sebab teh nya urang maot buat di laut naudzubillah buat di gunung naudzubillah buat ganti kapal cara layem kamari naudzubillah buat di rumah sakit buat di mati nyaho urang ai geus terbiasa mah maca la ilaha illallah jeung teuing di leuweung jeung teuing di gunung jeung teuing di rumah sakit teu masalah geus biasa maca la ilaha illallah geus biasakeun maca la ilaha illallah nya ulah loba-loba sapeting 10.000 tuh siapa diberi 10.000 teh pohon embung sabaraha tuh 100.000 ya itu batu 100 asana 100 dienggap siapa yang sabaraha nah bahwa ya lagi ba'da sholat ba'da sholat ulah ditinggalkeun maca la ilaha illallah tilu cenah kuah mah tilok sholat ke la ilaha illallah baca bae geus di hareupeun masjid anu macana batur keluar di masjidnya nama kan teu sholat la ilaha illallah la ilaha illallah cenah naonna aing maca la ilaha illallah doang sholat mah aing mah teu masalah engke di akhirat bermasalahna mah la ilaha illallah aya hiji kiai ngawurukan maca la ilaha illallah setiap jelema nu datang ka eta kiai diwurukan la ilaha illallah atuh geus loba muridna hebat kiai
ngan eta kiai boga karesep nyana teh ngingu manuk jeung kucing. Meng bahasa dia mah. Aya di dia gitu belah ditu menggarong tapi teh mah. La ilaha illallah ngan nyara resep miara manuk jeung kucing. Aya salah sahiji muridna anu peduli ka guruna ningali guruna resep manuk jeung kucing dibawakeun manuk beok, dibawakeun kucing anu rambos saya teh kucing naon nya ngaran teu boga kan anggoranna mah kan ye emang anggora sabar deui anggora kula ka imah ibu tikus endang begitu ningali di pertengahan teh tadi pertengahan kula tali di imah ibu heti yuk aya kurung kucing insyaallah bareng di deuleu kucing kula nanya bu ini kucing apa ini angora apa kiai ini di dunia cuman ada 10 ini ada silsilah mau udah satu mah habib ada silsilah ada sertifikatan tiba-tiba enak tidak kan punya bener mun sareng urang mah ya angora bin anu ya Allah 10 sedunia cuman 10 Masya Allah karim bagus pohara gue resep naleuna ditanya ke kula bu ini belinya berapa duit murah cuma 250 juta di dia daripada meuli ucing 250 juta mendingan meuli ucing Karawang jelas sama ditumpakan anak ayo beli 250 juta leutik ini kalau udah besar Pak Kiai ini kalau udah besar mahal 300 juta bisa 1 miliar hayang kadaharana khusus sampona khusus isirna khusus dan lain sebagainya eta ucing angora dikeluarkan kunyana buka kuncina nurut gitu nurut coba ucing ente ulah ucing ente mah anak dia ke nurut anak kurang parah bereungnya aya itu mah lantaran paramna bagus nurut awewe ge lamun paramna bagus nurut lamun paramna kurang bagus teu nurut tah we goblok tah we lah iyalah dunia mah kos kitu bae nah ieu mah balik deui ka juta carita ucing ieu bari kayak gini mau ucing geus gede nah iya kiai resep manuk resep kucing di pagahan la ilaha illallah eta beok lantarannya nama biasa ngawurukan la ilaha illallah beo di pagahan la ilaha illallah tibi tempat bisa datang karada bisa datang ka pasek eta beo lamun geus ucap la ilaha illallah beo mah pan kumaha magahan kula pernah boga beo nang di Garut eta mah bisa dengan cewek bae deui cewek wah sia di mah saya sial ka beo atuh teu meunang aya tamu cewek bagus ya mah cerita rongton ku budak-budak SD asal eta ka imah kula narongton nah bisa walabdolin bisa assalamualaikum bisa cewek-cewek dan lain-lain sebagainya loba akhirnya budak mah kan merek permen karet nah di merek geleg-geleg gonya itu kira wari geus kaya di alam barzah lagi beo Masya Allah diwurukan la ilaha illallah paseh pokoknya eleh badru salam tadi wow telapnya sudah la ilaha illallah beo na Masya Allah udah tekat taji KBG ku bahasa beo ngucapkan la ilaha illallah satu ketika di Paraban begitu di Paraban buka lawangna dibuka ngancok aya emeng kesayangannya atuh pan emeng mah ka manuk atuh resepeuh langsung ditikam geus teu bisa kukumaha eta kiai ceurik
kiai cerik, masya Allah, lain cerik letik, cerik gede tak kiai. Muridna datang, kiai kunaon si cerik yang cerikan manuk, sapira manuk dibelikan deh gugul. Sapira manuk tenang banyak kiai, manuk bae kudu cerik. Lain eta. Naon atuh sapira manuk? Kucing dibelikan, manuk dibelikan, ulah cerik kiai. Kiai teh guru kula, manya beo pae ge kudu cerik. Lain eta. Naon atuh kiai? Eta beo ku aing diurukan la ilaha illallah. Sakitu pasehna, tapi begitu diterkam ku ucing nyana sakarat, balik deui ka bahasa aslina, henteu ngucapkeun la ilaha illallah endahan. Tah eta nu aing pake cerik ge. Bersih manusia nu biasa maca la ilaha illallah nurutan beo ketika sakarat endahan jahe siade siara kan kos kitu sakarat bata lamun henteu la ilaha illallah teu diasupkeun kana kolbu bersih engke begitu sakarat masya Allah resep ka jabatan-jabatan anu diucapkeun resep kana apansa coba lah mungkin sakarat ke malaikat oh apansa itu bagus la ilaha illallah biasa dibaca ngariung tapi teka asup kana kolbu ieu naon bedana jeung beo cek kiai aing lain sedih ku beo pae tapi sedih sote sedih nyedihan murid-murid aing nu maca la ilaha illallah besi aing keur sehat dibaca keur sakarat cara mana ialah bahan tafakur cak muridam masya Allah bagja amat guru horeng guru macerik lain sacerik-cerik nanya cerikan besi murid ketika sakarat teu bisa maca la ilaha illallah sok asupkeun geura la ilaha illallah teh ka jero kolbu pangeran wajib disembah aning Allah ulah cara orang Batak kan pasti orang Batak pas di sakarat itu sakarat itu namanya lain di pagahan la ilaha illallah ditutup itu ingat lagi kau artinya sakarat ingat lagi kau orang Batak goblok udah dia ulah tak ulah sok dikitu-kitu eling artinya sakarat tak eling ihwan ulah itu bacaan la ilaha illallah tuh masya Allah karim ulah keur sehat bisa maca la ilaha illallah keur sakarat hese mantap ahli la ilaha illallah mah kula nyaksian babari maca la ilaha illallah kadenge kucing geus ditajribah sababaraha kali sering maca la ilaha illallah mah bisaeun sakarat maca la ilaha illallah ngailah urang mumpung sehat hirup tur sehat wayahna ba'da salat 3 kali mah ulah ditinggalkeun la ulah gancang-gancang gak tilu ya gancang la ilaha spes nya tilunya cepat la illallah jerate ulah tilu pangeran wajib disembah tah eta modal supaya akur jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang maut maca kalimatun thayyibah insyaallah di jero kubur geus waes maut mah biasa maut mah pasti percaya teu percaya daek teu daek pasti bakal bae tapi nu jadi bahayana ieu proses sabada maut urang di jero kubur teh bakal dihudangkeun pasang tataban beungeut urang heula dibuka pocongna dibuka
beungeutna dibuka tah tempelkeun cenah kulitna duku ari jadi kebanggaan. Boh, maka odakna ge LDL. Duku ari jadi kebanggaan teh tempelkeun kana tanah minha khalaqnakum kitana wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'idukum fiha na'idukum katana dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dibalikeun jadi udangkeun urang tah nah geus dibuka pasang tataban belum pasang tataban krok taneuh beres talqin tak keur talqin cek Imam Subki La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihi khairuhu ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. nu talqin datang kadinya urang robah. Oh, aing is dead ya. Kapal. Aduh, hai. Ada ge suara. Padahal di jero kubur ditilihan ku taneuh, tapi kadang suaraan. Di luhur nu talqin nu leumpang Kangjeng Nabi nyaritakeun lempangna jelema bakiatna kadenge ku urang di jero kubur mun teu percaya paeh ge teh. Ya Allah ya. Kadenge talqinna ngadengekeun iya fulan bin fulan uzkuril ahdal ladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Udang kieu kadenge ya Allah ya urang bakal kos itu sampai selesai. Si bakal urang terus kapanggilan jeung amal urang. Lamun bagus amal urang Kasih sengit nyana ke orang tahu dan Assalamualaikum saya sah temanmu iraha gawe di Budi Asma teu beungeun mukieu Budi Mulya mah ieu teu boga kaul nu kos kieu diajar urang da teu gaser walai deui sah polisi teu lain polisi mau kaset kan TNI kok mau TNI mah tukang perang satu ya calo mah genek ke begini kaset kisahin kaset salat puasa zakat haji jariah amal-amal nulungan fakir miskin yatim piatu jeung sajabana ieu kula dihijikeun tahajud duha ngaji oh amal Masya Allah kaset awat ini kaya kula amat tenang sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya tenang geus beres kula nu ngajawab. Masya Allah nikmatna luar biasa. Tapi lamun amal urang jorengnya hideung nya jorengnya bom bang nya urang poek di jorong jol teh jero mah bau. Udang ke, rah udang. Dayu, saha. Engke saha batur maneh. Batur di mana cai ieu teu boga batur jorekos kieu. Aya teh nyedakeun si Mbah di pos kamling. Apaan? Aju, eta kredit. Eta bunga bank. Ayo sia. Ayo sudah kayu PPT itu beres ke sholat ke puasa ke zakat ke hiji ke gitu amal maneh sakedeung bisa bakal malaikat munkar nakir nanya tanggung jawab aja pasti sih dipodang ndeu kumaha coba lamun nasib urang kos na'udzubillah min zalikna renungkeun sing hadir nunggu Masya Allah. Tapi aya nu indah
hadis itu diucapkan ku Ibnu Mubarak ketika seseorang masuk ke surga, barang datang ke surga teh wow, kemewahan surga nu sakitu indahna, mewah, geus puguh bangunan, geus puguh makanan minuman, bidadari dan lain-lain sebagainya. Tapi nyana merenung baik ye, bangun teu bungah teh akhirnya nyana ditanya ku babaturan nu sabelah ingana merenung baik kuna aing di sorga mah di sorga tapi teu bungah mikiran naon tuh sia pan aing keur di dunia teh ka masjid babarengan jeung kipulan ka majelis taklim aing babarengan jeung kipulan aing ka pasar dagang babarengan ketika aing salah nyana ngageuingkeun sagala rupa aing teh jeung manehanana ku aing ditingali di sorga eueuh ieu aing kalengitan batur aing nu bareng ka majelis taklim bareng ka masjid bareng nyantuni bareng berjuang aing teh di jalan Allah tapi can kapanggih ieu ku aing metah mikiran teh eta Baturan pikiran-pikiran dia bisa tetap aing dek usul ke pangeran usulnya ke malaikat pangbejakeun ka Gusti Allah ulah sanajan di surga teu bungah kunaon batur can aya ieu batur nu mana di dunia waktu ke masjid bareng mun kulang imaman nyana adzan lamun nyana imaman kula nu adzan ka majelis salem bareng kadang-kadang sa motor rejeng, sa mobil rejeng, nyantuni fakir miskin bareng, dagang siligeuing bareng, jeung sajabana berjuang bareng. Ican aya bejakeun ka Gusti Allah, ulama tetep teu bungah di sorga lamun can kapan jeung batur kula. Bejakeun ku malaikat ka Gusti Allah, cek Gusti Allah, coba titah diteangan, coba ka neraka beusi aya di neraka. Malaikat lapor kadinya, coba teangan di neraka. Ahli surga mah kan ka neraka teu panas. Teu panas. Mun polisi ka neraka panas. Polisi anu ahli neraka, ahli surga mah teu jarang lah. Atuh lamun jujur moal. Nah, ieu barang neangan ka neraka tinggal lihat. Aya di neraka aya kapagi nah aduh aing mah teu kuat jeung di neraka ieu teu kuat aing ieu aing siap urang atuh aya di dieu loh bener ge aing ka masjid bener ge aing ka majelis taklim nyantuni dan lain-lain sebagainya tapi dibandingkeun jeung kasalahan lobaan kasalahan mantak ya aing di nerakakeun. Ayo geus ka dieu mah. Teu sia make hayu-hayu. Ayo geus mah. Ka surga jeung aing. Iya tuh ka surga teh kudu pekuaturan. Ayo kita mau jawab aing. Teu sia jadi hebat kieu aing. Ulah sia aing tanggung jawab aing. Ke aing mah keluar, habis sia mah ka surga, anu aing teh dibalik deui ka neraka ku moal. Aing geus boga SK tah referensi kieu ambo. Bukan surat izin ya. Sia bisa kos kieu kunaon? Cek Gusti Allah teangan batur sia ai sia rindu mah di surga satungtung di jero kolbuna aya iman walaupun sedarroh. Jangan. Tah, sia kan aya iman atuh. Ayo bawa keluar. Bebeja ka malaikat zabaniyah lapor sesuai dengan aturanana tah kula geus dibere surat izin ya cek malaikat zabaniyah langsung dimana mah tetep bari deuk ka surga ge aing ieu bener henteu sih tapi datang oge teh ka surga datang ka surga masyaallah ieu naon ieu Ibnu Mubarak ngajelaskeun babaturan urang waktu di dunia nu sagulung sagalang didananjeurkeun agama Allah ternyata aya dampak positif bisa nyafaatan lain lalagaan
Nah inilah keistimewaan anak orang babarengan di alam dunia jeung kiai, tapi lain kiai Golkar. Bahaya jeung kiai Golkar. Itu cenah kuring mah Golkar aya di PDI pada bae. Itu cenah mah lain PDI mah PKB sami mawon. Wah, cenah kiai mah sok-sok. Emang aing kadang sok. Kiai nu ikhlas, anu bener-bener Allah baik, ulah aya muatan-muatan. Mantap ka pulau Bandung ngajakan ka dira dieu itu awal dia yang itu. Itu kiai dek milih mana kumaha aing bae teh mah. Ya aing menyolok menudi imam mah jelas. Coba ngajak aing teh. Iji be. Allah. Urusan bos itu milih lah. Kepentingan kepala negara, menurut kepala negara itu mah. Tapi itu mah dirahasia. Itu bisa, mal bebeda. Peduli kudu sebab lamun pemimpin bahaya. Ngan, engke bae di TPS. Geus sahan mere duit eta. Wah, cenah kieu tolol, emang tolol tah kieu kitu mah. Tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagja amat urang ngabatur di alam dunia ku hari ka masjid bareng jeung ustaz jeung kiai, bagja amat ka majelis taklim bareng, bagja amat silih geuing urang waktu di dunia, ternyata di akhirat cek Ibnul Mubarak bakal bisa nyapaatan. Mudah-mudahan guru-guru urang nu saroleh bisa nulungan ka urang kabehan, ngandalkeun amal urang mah jasa kieu ayana. Tapi kan para aulia Allah guru urang nu saroleh mah geus jelas ngabogaan maziah, ngabogaan pangkat jeung makom indallah. Urang mah harepan teh aslina ka Kangjeng Nabi, beladeuna maka guru-guru urang nu bararesih teh. Sebab percaya tah ka dongeng nu tadi nikmat loba anu encan wayah dikaluarkeun ti neraka tapi dikaluarkeun ku Gusti Allah. Ku sebab naon? Babageurana di sorga neangan teu kapanggih, ku Gusti Allah kita dedangan di neraka pohana. Itulah ala kadar jang sebuah renungan diri urang jeung moal ka mamana pasti maut. Batur urang nu ayeuna sing hade, bisi urang ngabatur ke penjahat silakan, bisi urang ngabatur ka calo bahaya. Calo malulu di dieu mah kan hampura tapi lain-lain di bojong mah calo mah. Ai kakek mah orang budi ieu. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, didik diri urang ku urang nu ngarunyaan ka diri urang diwarti urang, didik pamajikan urang sebab urang ka sorga sosoranganan, pamajikan ka neraka sedih. Didik anak urang, didik anak urang. Ulama lamun nyaritakeun sudes beta sudes Imam Haram eta teh Badung keleutikna. Riwayatna ulah maca dina riwayat sudes Badung. Badung teh ngakal bae ka indung bapakna. Kadang-kadang mun digerokeun teh ulin di jalan pasir kan di ditu bener pasir batu. Mun digerokeun eta teh nang tangan. Tapi makna ngadoakeun sia bahasa urang mah ngan Arab. Sia digerokeun ku indung teu nurut. Sing jadi Imam Haram sia. Tanya nama pas itu tanya rekanan indung. Tak jadi Imam Haram gitu sia. Nyare kanan teh gitu tah. Asal digerokeun ka dieu sudah sia. Teu daek ngawelewe indungna, sia ngawelewe ka indung. Mudah-mudahan sia sing jadi Imam Haram. Marahna tapi kos kitu tak makna. Ya Allah ya Rabbi, eta doa indung kabul. Ku hari Imam Sudes Imam Haram terhebat sadunia. Anu merenyuh hati ketika ngadayakeun bacaan Al-Qur'an Sudes. Tah begitu ditanya indungna kitu lamun marah teh sia jadi Imam Haram, Airi urang mah pan lain kitu. Indung lamun marah ka anak, goblok sia, tadi goblok anakna. Iku kula didongengkeun teh tah ieu tah indung teh indung marahna kos kitu teh ka Sudes tah. Masya Allah kejadian numendak samarah-marahna indung ka anak sing hade ulah salah omong ulah mati si babi sia goblok sia tolol sia
atuh kabeneran anaknya jadi babi jadi goblok jadi tolong atuh doa indungna ieu tah eta lah ya Allah ya Rabb mantap ketika orang boga anak hese salat ulah ningalian di salah satu kitab babari sebenarnya babari ieu kecaritakeun di Mesir aya hiji jelema hese jasa salat hese jasa anakna asal kita salat nangtangan barangnya apa kayak mah babaturanana pas maghrib anak nulaleti mararandi sorangan haju marake baju sorangan haju marake jubah lalucu milu ka masjid terus pada maghrib ngararaji darurut ke isya milu deui ka masjid nyana terpukul ji cek nanti ai anak aing ku hese-hese malah lain anak wang adikan aja hese-hese udah nonton TV teh nonton TV kita sholat neng sholat heula atuh ulun ngajakan batu kakak bae sih lah eta mah di Mesir KTP-na urang Budi sia di Mesir urang Budi tah eta teh kos kitu teh nyana sedih milu keluarga ieu ku babari amat otomatis manehna nanya Pak baturannya ente ieu bisa ngadidik anak kos kieu kumaha sih narurut amat ya anak ya jangan atuh ngadidik anak mah kumaha urang mah atuh heuja kula ge cenah ieu aing ngadidik tapi ku hese amat doa unggal manteu salat kula mah ngadoa ieu tah babari rabbi najini minal qaumil zalimin ta eta sakitu tah rabbi najini minal qaumil zalimin eta dampakna babari di keluarga ngalaksanakeun salat nah eta tah masyaallah ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a eta tah eta ge dibaca kukula cak eta tatanggana eta mawangeuna batalna kana salat di antaranya tadi tah di antara nuku kula dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin eta teh hiji penopang fitnah nu mantap dibaca bae ge eta ti guru kula zaman-zaman ayeuna lobakeun maca eta nya ulah urang 7 kali sabada salat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin eta 7 tu tadi teh di mushola min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a izin rabbi ini bulan kana tadi rabbi najini minal ghammi zalimin tah eta tatanggana teh tah maca doa eta jadi kulan mantap ngabejakeun dicoba ku ari urang baca tah eta tah jampe nu eta teh bakal lulus bakal teh keluarga sarolat moal daek dagang kita ngajual sepatu ngenten menek salat bae ya dibaca eta insyaallah bakal lulus hati urang hati pamajikan hati anak lamun geus daek salat nyeunah aya jelema anu terenyuh ningali budak ya kolot teu daek salat gitu ditanya bang kunaon teu daek salat susah mah teu salat bongan ku pangeran aing geus susah inu nuntut aing ka pangeran sia salat ya sugi aing susah boro-boro sholat dahar hese cak nu nanya aing nanya sakali nerenteng aya juga mah batuk-batuk diajak sholat pak sholat ke masjid sia sehat sholat teh aing mah gering goblok sia ngajakan sholat ka aing geus sehat sholat lantaran aing gering berbeda ka Gusti Allah ge akhirat kunaon aing gering tayang ini mah sholat gegeri ini mah jadi ngorompel bae tuh ngomong jadi ini susah jeung anu geuning tilok daek sholat jadi itu tepi-tepi di Lampung
Jadi itu lebih parah orang. Tak, eta kan penyakit keur susah kedek salat. Keur magering kedek salat, eta pan penyakit eta dosa bener mah. Ulah supaya daekeun salat, eta tadi doa anu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca eta 7 kali insyaallah di imah sering dibaca eta insyaallah fitnah jeung bangsa kabeungberat kolbu insyaallah jadi harampah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hiji baca la ilaha illallah minimal ba'da salat, tilu asupkeun ka jero hate abeh urang sakarat ulah cara beo supaya gampang baca la ilaha illallah. Kedua, babaturan urang salila hirup di alam dunia sing hade kawau urang abeh engke di akhirat aya nu dikarindu ka urang. Ketika guru urang di sorga misalnya nya merenung ditanya kunaon ieu kiai merenung bae murid ieu can area kabeh murid can area sata lurah ona mantepkeun lah murid can area kabeh tah lamun urang dipake karindu kitu kan kudu nikmat anu kudu da 10 tahun bisa ngan 1 tahun doang. Sebab naon bebejakan Gusti Allah cak Gusti Allah teangan di neraka satungtung aya iman segede zarrah angkat bae geus ulah deuleu bakal sabaratun sabarapuluh sabarataun geus angkat masyaallah bungana luar biasa. Nah iyalah urang geus mikeun aya kesempatan hirup di dunia tur dibere sehat teangan celah-celah babaturan urang anu bakal bisa nyapaatan jaga dia umal kiamat. Malam ieu urang kukumpulan di dieu ngaji khusus simkuring umumna urang sadayana wasilah Pak Mul dalam rangka matang puluh ibu tercinta ialah Ibu Karni urang doakeun mudah-mudahan anjeunna maotna mawa iman Islam husnul khotimah sok kabeh dosana dihampura ku Gusti Allah dilegakeun tur dicangkeun di kuburanana diberi kalimatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, mudah-mudahan orang hadir di dia tidak terkecuali masyarakatna, pemerintahna, TNI-na, polisi-na, pedagangna, petani-na, kabeh urang kabehan husnul khotimah. Bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah tur urang dihampura sakabeh dosa di akhirat dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzwati Kangjeng Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anu dikantunkeunana mudah-mudahan diberi sabar tur tawakal, diberi tararabah sehingga aya dina kalujinahan geuneuk maleut ridho ditinggalkeunana. Sakitu ala kadar mauhizo dina umi ieu apunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma adkur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il mursalin. Alhamdulillahil alamin.